Jarang jalma kos Kang Heri zaman ayeuna mah Kang teu kaop dibere beunta saeutik adigung, harudang. Keun eta teh meureun keur proses nya, da sarua simkuring baheula ge siga kitu. Ngan simkuring sok dipapatahan ku kolot baheula. Ulah waka protes lamun can apal proses leuwih hade cicing, cicing ge badah keneh batan cekcok pipaseaeun cenah kitu. Ayeuna simkuring cicing di Eropa gawe di dieu pamajikan orang ieu da moal melak cangkeng dina punduk da apal ieu teh saharitaeun. Kan ieu wujudna ditungtut waktu awak di alam mangsa diri di ciwitan wanci bisi simkuring keur gede hulu der ngadadak maot ku mangrupa-rupa sabab dinya amit-amit sing dijararauhkeun lah. Simkuring pernah maca kalimat sing saha jelema nu apal ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Jadi ku simkuring teh digalian deui dijeroan deui eta teh. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang, geura prak geura panggihan dina ciri satangtung diri gitu. Jadi singsa jelema nu apal ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Di mana jelema geus nyaho ka Gustina pasti ngarasa bodoh hirupna eueuh naon anu rek diaku ku urang. Diri sasampiran, awak sasampayan, umur ngan ukur gagaduhan, boga naon ari urang. Simkuring alhamdulillah keur belajar bersyukur kitu nya sapopoe nikmat-nikmat anu luar biasa seperti mata jeung tinggalina, irung jeung ambeuna, ceuli jeung dengena, letah jeung rasana, leungeun jeung obahna, suku jeung lengkahna. Alhamdulillah eta teh nikmat-nikmat anu luar biasa. Jadi nikmat kami nu mana nu rek dibarokongkeun ku maraneh. Sakitu ti simkuring mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat lahir batin dunya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.